Lamun rumah seniman biasanya sok aya saung-saung, ih saung-saung ngan aya kan. Cik kurang bismillahan mudah-mudahan aya. Nang aya. Heeh. Ya we dangdut komo yo drum tukang teh. Tukang teh. Teu. Ah MC anu ayeuna naon jadi guru sekaligus jadi bapak, jadi lanceuk, jadi kolot lah gitu kan. Pangaresana Bapak Dokter Anes Anton Wikuil MC nate waktu hari itu. Abah teh nya pakade. Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kakak Ucil TV. Wargi kanca sadaya subscriber di mana wae ayana. Sim kuring teh nanti nuju di kawasan mana Gi? Kawasan Banjaran ya. Ieu untuk cuaca mah ieu gersang pisan panas ya. Tapi tenang naon lah demi silaturahmi ngajalin silaturahmi jadi poe ayeuna teh sim kuring bade ngagerebek atanapi silaturahmi ka kediaman seorang penyanyi, bisa disebut ini masih kaum milenial lah ya, nggak terlalu tua-tua amat gitu. Ini seorang penyanyi seniman laki-laki di kota Kemang Bandung ini. Beliau ini sudah cukup terkenal sekali, bahkan untuk job-jobnya dan juga untuk style gaya atau misalkan performnya juga banyak orang meniru beliau ini ya. Pokoknya mah gaskeun terus seperti apa tingker naon, pokoknya orang langsung grebek ka imah nanya. Come on, let's go. Tah ieu mah kendaraan nya sigana. Ya mudah kendaraan aya berarti si orang lagi aya. Da mah mungkin kan ieu kendaraan anak aya. Tapi misalkan orangnya, kan mah mungkin bener deh, pasti aya. Tapi sim kuring oge itu pertama kali ka dieu. Mudah-mudahan mah rumahna ieu bener. Teu naon kan orang kami tanya-tanya nya. Wah, biasana mah lamun rumah seniman sok aya kembang. Lain seniman lain aya kembang bener deh. Katung ganeng teh euy. Tah, lamun rumah seniman biasanya sok aya saung-saung, ih saung-saung ngan aya kan. Cik kurang bismillahan mudah-mudahan aya. Bel, aya bel euy. Home badi home, assalamualaikum. Waduh, home badi home. Desi. Tah, iya wargi alhamdulillah. Ieu teh cetar sih. Dari Darko aja. Nah betul ini Darko. Eta mah atuh-atuh. Kumis yang jangan siga karpet masjid itu dah kita dari Darko. Untung tuh motor mogok oge. Cek sehat. Alhamdulillah. Ayo angin aja. Angin teh bete sepoi-sepoi hungkul, angin lalu hungkul. Nah, bener dua. Pokoknya aya angin naonnya tuh cek atuh hayang silaturahmi ka dieu atuh. Bener kudu kitu urang teh jadi tali silaturahmi teh kudu dipererat. Oh, lain tali kolor lain. Tali kolor pugus teh da merosot bibirang kan urang. Di lebat mong korsina teh can jangkung wias. Naon urusan can jangkung maksudna kumaha? Jadi nanti ya mah lamun misalkan maghrib keur itu korek ka jangkungan ipis keneh korsina. Kala-kala aya cicit teh wah ieu aya tamu ka dieu. Aisyah bener nama rewas mah henteu da sidik pan naon teh teu eueuh sangkut paut jeung lising gitu. Bisi gitu kan. Ngan ai naon teh naon air kitu teh kaget maya. Kaget. Oh, kaget ya. Soalnya jeung kapal jeung naon Banyak naon. lain heuh pantara-tara tuh ka jeung ka dieu gitu. Pana cek kana bari basa cek kudu loba silaturahmi cenah kitu. Bener, urang teh kudu cek keterangan ge jadi silaturahmi teh naon teh manjangkeun umur. Bener. Jeung ngadeukeutkeun rezeki. Nah, amin mudah-mudahan poe ayeuna menang rezeki. Amin. Tah Nah, gitu. eta. Karek marulang bege. Saha? Tamu Ah, bete nanya bae we da. lain bisi gitu bisa nanya kan soalnya kan ayeuna jadi pananyaan itu tuh lalawan. Pananyaan kumaha cek? Waduh mah. anu can buka imah. Adieu nanyakeun teh. Hayang buka imah. Heeh. Jadi eta teh imah. Jadi pengenaran nyupen ini kapting nyanyar. Gehel atuh eta mah. Ain urusan eta atuh meureun. Lain pananyaan jeung sarua ieu ge kudu nanyakeun ka batur. Heeh. Jadi alhamdulillah wargi nu sakumaha tadi enak silaturahmi ka kediamanna Cetarsi. Dari dia di imah teh gitu. Dia mecan kolot mah. Lain ari itu cicit di teh sareng saha cek. Dia sama keluarga. Keluarga. Ya. Tapi nggak ganggu tuh ya kira-kira ya. Itu
Teu ngaganggungan meureunan memeh diasupkeun dek mentampura heula. Kumaha cikan? Soalnya kan di dieu mah jauh tukang opieun bisa pajarkeun haceut teu disuguhan gitu. Ah, teu naon teu kudu Mun aya nu ngalewat nu dagangnya. dek anu ngalewat kumaha cici sepi kieu nu ngalewat ah. Lieur eta teh. Insyaallah ge aya lah tukang cilok-cilok wae mah. Da ku zaman ayeuna mah gampang nya niatna bener mah tuh niatna nyaah gitu ka tamu. Tinggal ngontek atuh hello teh ya. Oh, benar. Tapi jalan otak ngapain pasti. Lain kala aya dinten ayeuna kaleresan nuju teh aya oper. Da ya. Kaleresannya. Mohon alhamdulillah kesibukan panginten ti kawit tadi anjing-anjing. Ya ngarope ingon-ingon. Nah, iya. Antawisa naon ingon-ingon teh? Itu Heeh. saderek soang. Saderek soang. Oke, saderek entop. Saderek entop. Mohon alhamdulillah. Ayeuna teh nuju dalam masa pertumbuhan. Ayeuna teh anu keur ngenog bae aya we nya. Anu ngenog aya. Sekarang bawa nogda. Bener. Di lebat atuh. Siap, hatur nuhun. Ayo orang kalebet teh lah. Ka itu atuh. Kumaha teh? Buka kerennya. Buka. Dek diurungkeun ya. Naon kita mau kumaha? Mau di keren pisan euy. Oh iya teh tilas tamu. Mohon. Tuh, nih kursi lagi kieu keneh. Oh nu disebut kursi can jangkung teh iya, Cek. Nya. Karena naon atuh nu penting mah bisa diuk we urang teh. Ya. Lain aya pengen teh memang ngesurti gitu. Datang ka dieu teh disuguhan kopi ngan kopina teh setengah deui kumaha urusanna. Ya mapan tadi ge dibejakeun urut tamu. Tamu teh tara eureun enak teh atuh. Poe teh. Lalawar teh ngopo ge tamu teh wah. Dek ngado naon eta teh kira-kira ka dieuna? Pan ieu teh pananyaan ayeuna mah. Pananyaan. Jadi misalkan lo ka dieu pan teh apa ya ada jalan anyar. Jalan anyar. Lain pananyaan dukun lain. Oh nanyakeun jalan maksudna. Nanyakeun jalan. Gehel teh. Aduh. Lainnya aya angin naon atuh urang teh? Nya intina mah kitu lah Cek. Mumpung aya luang waktu teh geuning. Oh iya. Ya yang silaturahmi lah bari jeung kan heueuh atuh teh panggih jeung cucu teh kan urang teh. Di tahun 2003 ayeuna geus 1004 nya. Di tahun 70-an. Aduh, bagja pisan ya. Heeh. Soalna mah naon? Jadi peperiheun makan mode di dia ayeuna nya jarang initan ka mana selain ti ngamen mah pan. Aya we di rumah keur ayeuna makan tadi teh ya. Nya. Boga ingon-ingon. Jadi pernah mau bisa ditinggalkeun atuh. Aya ditinggalkeun bisa wae da tarah yang merilu ngan jadi Sok aja careurik meureunna. Maksudna teh jadi lamun misalkan teh aya kasibukan anu ieu mah tara ka mamahna pasti di rumah lah. Tapi kasibukan Cece mah masih seperti biasa man panggung ka panggung nya oper mah jalan. Salagi aya nomor canten nya kitu teh. Urang mah pan pekerja seni pelaku teh nya. Begitu. Da sidik eta pagaweanana meureunnan pelaku seni teh pekerja seni aya keneh nomor canten nya angkat lah Hajar. Selama masih keneh loba nu percaya mah nya. Tah eta. Teh kan kebenaran dina sasi Agustus ieu tangtos meureunna Cece wah sibuk ka itu ka dieu meureunnya teh manggung. Ah henteu sibuk ka itu ka dieu. Apaan tadi Cece kitu? Nya pan tadi teh ya. Jadi non teh aya anu mercanten angka seperti ayeuna teh anu mercanten teh kabagian poe ieu jadi aya di rumah. Tapi abi percanten ka Cece enak ya? Percanten? Ya syukur alhamdulillah sebenarnya mah di dieu mah nyarek percaya ka urang mah. Nah, musyrik nya tuh. Kalau subhanahu wa taala percanten. Tauhid ya bija tauhid ya. Tauhid bija ya. Nyen kopi atuh. Santai lah. Heeh, kopi naon wae gitu. Di dieu teh nya kopi mah ngan dua rupa di dieu. Nah, jika antabisna ya. Kopi hideung we jeung kopi nu coklat da soalna di non teh ternyata mayoritas kopi hideung wae geuning. Perbedaan kopi hideung jeung coklat teh kumaha Cek? Ari kopi hideung mah naon teh lalaki banget lah. Woy, kieu teh nya. Lalaki banget lamun lalaki minum kopi wah cowok banget. Lamun coklat, kopi coklat atau mah henteu lalaki banget ibarat lalaki jan baso di saosan kamu namahan di kecap wah geus teu lalaki banget. Geus teu lalaki pisan. Berarti nu lalaki mah mun nuang baso ge geus cukup baso we hungkul. Baso we hungkul. Tong dina naonna? Tong geus teh baso we hungkul. Sok mah di ladangankeun. Nu jadi saosna tah geus teu lalaki banget eta. Oke. Kebenaran Cece teh kemarin ngalungsur ke naon single nya.
Oh, alhamdulillah mohon. Judulna teh naon cek kamari teh cek? Kamari teh dina sasasih teh panginten ngalungsurkeun Tilu nya. Tilu. Tilunya. Tilu aya resikel anu Kang Cecep. Cecep bungsu. Iya. Bang Bara sareng Kemang Goyang. Teras anu enggal ti Kang Adi Gunawan. Mustika. Judulna. Nya, Mustika ciptaan Kang Adi. alhamdulillah. Eta kontekna kumaha Kang? Eta Acep. Kontek Apakah secara kerja sama nanti seperti apa? oh ya. Janten ari ieu mah sami sih pada umumnya nya kontek kerjasama nama ari Kang Cecep meureun eta mah lebih ti kanyaah lah. Lebih ti kanyaah karena ieu bogoh kanu Bang Bara sareng Kemang Goyang. Teh ini salah ku ieu urang tukeran. Da dibeli mah kudu mahal pan gede da soalna kan non karya teh mahal gitu. Mahal karya mah. Nah, kenapa ku ieu disebutkeun lebih di kanyaah karena walaranana ti ditu. Ku duit mah bakal beak. Bener. Sok pake. Gitu kan. Nu bener ya teh bener sok pake. Sok cenah ieu keun ya alhamdulillah didamelan aransemen aku Kang Adi. Sakantenan ti Kang Adi aya nu enggal nu eta teh. Sakantenan cara aransemen janten alhamdulillah dina sasasi eta teh 3 panginten harita teh. Dina sasasi teh 3. 3. Tatayangna di mana wae tah? Tayang nama di anu 2 di YouTube-na Cetarsi Official. Cetarsi Official. Ya, anu ieu mah nu hiji mah Mustika di nu Kang Adi. Di naon DMD. Berarti kali itu hiji kali 2 ya gitu. Oke, dan rencana ayeuna cek Ari rencana mah aya single tangtos meureun. Rencana mah seueur ieu teh. Orang cabang teh nya. Ya, ngan kitu teh geuningan janten naon teh cek bahasa kolot mah can repok. Oh iya, can repok teh nya. Pan sagala rupa ge jadi naon mawa waktu. Bener. Kajenting urang ajol-ajolan kieu can tapi can waktu namanya gitu. Mataknya dijalani we. Gitu dijalani kumaha seperti ngalirna cai cek kolot teh. Gitu karena keuna ku paribasa kan ari rezeki mah cenah geuningan di udag kalah lumpat di daguan kalah cici. Nah eta urang udag-udag rezeki aya rezekina ini aral ka diri sorangan. Bener. Kan gitu alar subasman. Nah subah nu akhirna munafik we ka ditu teh. Oh iya. Gitu ai kitu mah urang teh jalani seperti air mengalir. Teh seperti ayeuna kan ieu meureunnan pagawean anu matuh ngamen gitu nya. Aya nu percaya nya indit gitu kan. Henteu nya urang naon lah kesibukan di rumah di antawisna panginten nu tadi teh ya gaduh ingon-ingon. Jadi tujuan teuing ya. Iya. Saya manggung teh oper nya kana ingon-ingon teh mengenai antawis karena dunia permusikan cia enak kan di taruhlah di Bandung Selatan atau di Kota Kembang Bandung ya dengan genre musik anu dipandang ku Cece tanya ya seperti apa nu rame umumna ya nu rame genre apa kumaha genre tiap jadi tiap oper teh ya misalkan taruhlah grup mana dengan genre teh apakah gitu apakah kumaha gitu ya. Dan itu anu ka baca mah ku abdi kitunya ayeuna naon teu aya anu lian sih teu anu lian jadi genrena teh masih tetap dengan genre yang sama karena netizen di urang mah geuningan gitu kan jadi lamun nuju rame ieu teh yo gitu nya boh genre musik, boh lagu mangga Bandungan. Ayeuna misalkan lagu anu ju rame naon pasti eta. Genre musik pun sama. Lamun ayeuna nuju rame naon pasti eta gitu. Salami ieu mah nya masih tetap gitu we. Muncul istilah ieu mah lah ngageblek gitu. Ngageblek gitu. Poek ngelemong gitu. Teu aing. Dunya. Gitu. Dan untuk seorang cetar sih tersendiri ya
untuk mengimbangi atau daya jual Cetarsi, apakah mengikuti dengan alurna anu rame di Bandung ayeuna seperti itu? Apakah punya cara tersendiri yang lain gitu? Tapi ya gitunya untuk diri pribadi mah alhamdulillah ti kapungkur ge jadi diri sorangan. Jadi diri sorangan. Jadi diri sorangan. Karena kan kieu lah istilahna lamun misalkan orang udah genre ya. Genre pop Sunda barometer pasti Bapak Haji Darso almarhum. Ya. Upami dangdut pasti Bapak Haji Rhoma Irama. Gitu kan. Sementawis ayeuna kan seueur lah aya Bapak Haji Mansur S, aya Lewaldi kan. Terus aya Umi Elpi, aya Teh Rita dan sebagainya. Cuman anu jadi barometer upami di dangdut pasti ka Soneta. Upami di Sunda pasti ka Kang Haji Darso almarhum. Nah, mayoritas pasti kanu Sundana ka Haji Darso. Upami dangdutna pasti ka Haji Roma. Ya, abdi mah teu gitu. Memang sih da single oge na ayeuna-ayeunanya pasti kan sebagai pelaku seni malah ngaraoskeun pasti di panggung teh maokeun lagu batur gitu kan. Cuman henteu umum gitu, henteu umum sapertos ayeuna anu tadi teh ditaroskeun. Untuk genre musik seperti itu ayeuna nuju ramena seperti itu. Jadi kita mah naon genre pribadi we gitu, bukan berarti pribadi anu sorangan abi menangin abi lain ya. Cuman tidak seperti itu. Adapun ayeuna istilahna nanti da anu saur seput teh mah nginung ka waktu mi bapak kajamannya. Nah, jadi cek prinsip ieu mah wawuh kudu campur ulah gitu. Karena naon nya pada ieu masing-masing lah. Gitu seperti ayeuna di pasar tukang dagang daging kadang ngareneng gitu kan. Itu sakilo pasti sarua sakilo gitu kan. Cuman berenang entah itu di pelayanan gitu kan. Perbedaan atuh. Geus pugula wadah nama mungkin aya nu keresek kideung, keresek beureum kan seperti itu. Nah, ari kangge saya pribadi mah jadi diusahakeun teu leungit lah genre anu biasa dibawakeun. Cuman adapun ada ayeuna menuju boomingnya seperti itu ya boleh sah-sah saja. Cuman nanti anu tadi teh wabuh mah kudu campur ulah. Gitu. Makanya ya mah mungkin anu tadi teh lah. Lamun istilahna di naon pikir atau napi ditilai tina kualitas tidak ada sesuatu yang kumaha gitu. Cuman kenapa mendapat tempat mungkin karena beda. Nah, ya. Seperti itu. Orang lebih condong ke Cetarsi itu karena Cetarsi beda dari yang lain. Iya. Tapi ngarana teh Cece enak menjadi seorang bintang atau bisa viral gitu. Ngarasa teh Cece. Sebetulnya mah lamun percaya karena iman ianya. Sebetulnya mah tiada. Emang YouTube ayat di tahun mana gitu kan. Cuman diurang baru menyadari beberapa tahun ke belakang. Nah, memang anu dulu gitu kan anu udah merambah ke YouTube. Pusang. Ya, Kang Rusdoya gitu. Nah, cuman awal mulana dia mah kan ngamen panggung ke panggung we gitu kan. MC-an lama berjeng era apa disebut MC teh. Da MC pan kudu bisa ngomong. Iya, bener. Tapi bisa teh kan nganyuk. Karena kan punten motong Cek. Kebanyakan orang menjadi seorang MC itu hanya bisa goyang-goyang di panggung. Maaf tapi maaf. Tapi mungkin nanti bisa diguar lah setikna ku seorang Cetarsi karena berangkatnya seorang Cetarsi itu anu ku abi dikenal kapungkur memang anjeunna seorang MC. Akan kapungkur ge kita sempat sarangnya Cek. Abi nuju belajar pisan tapi anjeunna malamna tos terbangna udah jauh lah nya. Manuk gitu. Iya. Manuk gede teh gini kan. Tah, kumaha Cek? Iya jadi baliknya kan tadi. Sebetulnya mah jadi kieu. Bukan tidak diharapkan. Karena sahat jelemana anu nyebutkeun istilahna urang mah teu hayang jadi anu urang mah teu hayang jadi anu ya tiap jelema boga hate boga perasaan pasti boga nafsu
ambisi itu punya gitu kan. Cuman ieu mah lebih kaki ya. Dulu teh dijalani dengan istilahnya menurut tadi teh seperti air mengalir gitu kan. Da ieu mah segala macam pagawean pernah dicobaan dulu. Nah, makanya sampai saat ini pun tidak ada kata gengsi, cuman anu nitah nu eueuh. Karena di mata maranehna ya artis gitu kan. Nah, sementara gitu kan. Sementara ke diri pribadi meskipun kadang sok aya sombong jadi artis mah gitu kan. Sombong jadi manusiawi kesal maya. Karena kita tidak merasa seperti itu. Cuman urang pribadi anu nangtungan hirup urang sorangan kadang tidak merasa bahwa di mata batur teh urang teh berubah. Nah, cuman itu ditelan we terus ditafakuran bisi heueuh urang seperti itu jadi diomean. Nah, dulu kan MC we bari jeung anu tadi teh era disebut MC teh. Naon era disebut MC teh? MC teh kan master of ceremony alias protokol. Betul. Berarti tukang ngomong lah cek kasarna urang mah. Sementara waktu itu kan pemberangkatan tehnya ya karena seni heulanya pas karena seni. Itu diajar ngenangan. Kok itu mah diajar ngenangan. Diajar ngenangan teh kulanter teh ararinit teh ditakwa teh jeung berelok gitu kan. Nah, dulu teh aya seorang naonnya musisi lah nya, musisi jadul gitu kan, senior. Meureun Bohel. Bohel. Sebelum ketemu jeung Bohel teh ieu teh kan dulu mah di Banjaran nya jadi Pak. Nah, di jadi Pak ieu teh awal kana seni heula nya. Nah, awalna seni. Pas dina seni teh ieu teh ayalah rekan-rekan. Dulu keur rame-ramena Kang Entis Taruna. Calung dangdut. Nah, ieu kan dulu resep teh calung. Nah, karena almarhum punten disebut nami Abah Nen bergerak di seni teh dina calung. Nah, aya calung dangdut teh kan wah modern waktu harita kan. Wah, asik ye gitu kan. Salah sajina laguna teh anu dicanakeun ku salira Nur Aini nah. Ya, Nur Aini. Nepi ka terinspirasi lah. Urang hayang euy latihan seperti itu. Harita teh aya si Komeng, Abo, Aman, nya ieu terus berikut Nuri penyanyi teh gitu kan. Nah, ada malah grup pop Sunda di waktu harinya grup pop Sunda. Nah, kan keayaan yang grup di kampung otomatis wawasan pono. Nah, datanglah itu Bohel. Ngiboran jadi ajaklah ngenangan ya ngenangan tuh nyanyi ngenangan beres teh gitu ngenangan. Nah, terus berjalan silaturahmi teh ka mata fix bahwa silaturahmi itu manjangkeun umur jeung ngalobakeun rezeki. Contohna ayeuna abdi nepikeun ka ayeuna di titik seperti ini jalanna awalnya silaturahmi ya. Dibawa ke Bohel ka Cipaku, ti Cipaku dibawa ka Cigebar, Kang Edwin dibor. Nah, kenalkeun ka dinya nepi ka eta butuh tukang kenang ieu dititah atuh. Duh punten we nya, cita diajar. Ari Bohel kan tara kagok, nangtungkeun jelema. Tukang kenang jegoh atuh ieu teh, coba bari kenang teh boga apa. Jeus. Ada cerita nama ngedangan dititah. Oke, ngedangan. Pede we. Punten saya bagus. Edwin teh turun tiap main teh gitu, tiap lagu saya sasadu. Punten bagus. Nah, deket lila. Ada maneh cenah. Ceuk. Maneh mending eureun ngeunangan. Cek saha teh? Cek Edwin teh. Naon sia kuat kanda kulit beungeut sia cenah. Kumaha kitu? Jauh sia ngeunangan mah jauh gitu kan. Geus maneh mah cenah. Nyanyi bisa heureuy osok geus maneh mah diajar ngemsean. Nah itu berarti waktu harita ngenang teh kuatna sabaraha lila tah? Lumayan aya merenah 2 tahun. 2 tahunan. Aya 2 tahun. Waktu harita teh nya. Teu jejeg-jejeg ngenangan teh. Kitu we masih keneh. Kitu we. Tapi waktu itu karena anu minim ieu teh kan merasa bisa we gitu, merasa halus gitu harita teh. Karena kan dulu mah
teu aya dangdut semi pan, Nya, nya. dangdut komo teh. Nepi ka aya kejadian unik. Oh. Kejadian unik. Wah, iya. Kejadian unik jeung memalukan lah pokoknya mah eta. Inget terus pita kami Asep kami ya. Datang ke rumah. Pan tukang kenang atuh Ya. buk ge sakieu. Oh, buk teh panjang. Ah, sakieu buk. Ah, Akan iya. baheula mah lain pemain dangdut lamun teu bukna panjang. Panjang. Terus ciri khas pemain dangdut bukna panjang, terus pakai jengol teh. Gengol nu sakieu teh. Oh, jengol nu aya rantean merah Eta pemain dangdut. Eta pemain dangdut. Nah, yes. Nah, salah sajina anu tadi teh nya nyambung kanu bahwa ieu mah jadi diri sorangan. Nah, waktu itu kitu oge ieu mah teu ngalaman seperti itu. Nah, cerita nama datanglah ka rumah. Geus cenah panganangankeun da dulu mah teu aya dangdut anu ngangge kenang rampak. Cuman aya grup hiji nyata anu awal pake kenang rampak teh nada kirana dulu anu ngiringi Kang Haji Yayan Jatnika dulu. Bintang tamunya cenah Yayan Jatnika ieu kan hajat geus janji rek make kenang rampak. Aduh. Era ngiringi Yayan bae cenah percayalah ka ente mah gitu. Berarti ngalaman waktu hari tetenya Ngalaman Kang Yayan. Iya. Baranya. Ces main cerita. Kenang Maya. Ya we dangdut komo yo drum tukang ngenderi Tukang teh. Teu. MC anu ayeuna naon jadi guru sekaligus jadi bapak, jadi lanceuk, jadi kolot lah gitu kan. Pangaresana Bapak Dr. Anes Anton Wikuyu MC nate waktu hari itu. Abah teh nya Pak Kades. Jas, wah setelan ungu pan, ungu, topi copet, Ya. jas ungu, kana ungu ada, dek we, meureun tayona sajaroning dia, saha cenah tukang kenang, Kenal waktu hari tuh kenal, Oh. kenah meureun didengekeunana meureun pasti gitu. Ada we nepi karena waktu manggil Kang Haji Yayan Jatnika. Ayo cenah. Urang papa kecepingan. Yayan Jatnika terus naik dok. Kawan Yayan. Tangannya. Cing cenah. Mecahan cenah we. Cek MC eta teh. Oh mangga. Gek gigireun. Der teu ngeunang. Astagfirullahaladzim. Lebih halus. Halus ngeunangan. Si ngoreng mulanya pantasna Kang Haji Yayan ganti cenah kenangna aing teh ngeunah meureun pasti kitu teh beres ngeunangan geus sah tuluykeun deui beres Kang Yayan. Kang Yayan teh sok terahkeun pan ieu mah pagawe MC atuh cenah da lah nepikeun ka istilahna mah koplokeun dari kenangan. Koplokeun teh da miner teh. Miner waktu nah, itu teh jadi kan ngalaman seperti itu karena mun mucek bahasa ieu mah bener dengar cadas lah gitu. Nah, berjalan. Nah, panaklah sareng Edwin teh anu tadi teh mana meureun lah cenah. Sia kanal kulit banget cenah teh. Ngeundangan. Jauh keneh teu geunaheun cenah siang seureun. Diren lah.